Naon dikit? Mang, ieu biasa nuju Di darat jika ucing atau gipa mah. Entah tuh Mang ieu keur ngerjakeun PR. Oh, jekun PR. Kerjakan PR si balong. PR naon deh? Ieu IPS. Bisa. Henteu. Ya, cek aing. Ya. Pan gua mah geus di bejaan lamun ngerjakeun PR. Kerja kelompok jeung babaturan. Jadi lamun teu bisa teh, jipa bisa nanyakeun. Ai di sisi balong rek nanyakeun ka saha ka lauk? Hah? Gurame, betok, jaer. Teu sarakola, situ lauk mah gip. Rek nanyakeun ka saha sok. Gipa. Sok naon atuh pertanyaan aku ang bejaan. Hari gedung Asia Afrika di mana, Mang? Gedung Asia Afrika di Bandung. Di Bandung. Gampang ya belajarannya. Tuh. Oh, naon deui? Hari gedung sate, satena sate naon? Hmm? Aing curiga ieu pertanyaan hanya lain tina pelajaran. Di budak lu sirahna rempah aing pasti. Ada pertanyaan tina IPS lain eta bieu. Tigi, Pak. Yo, cek aing ge teu kagok si ieu. Gedung sate naon cenah. Ya, gitu. Gedung sate nya sate nate eta teh sate keong gitu. Ya, keong nate keong racun. Kagok edan ini. Ari eta racun naon, Mang? Racun berit. Ari eta racuna 2 teu. Nah jadi karena 2 racun atuh. Kan IPS itu lain dangdutan gip. Parah.